Maksud sia naon mau dulur aing anjing nah. Turun enggak? Aya naon ieu teh? Neng, kuah di bejaan. Beungeut kieu mah beungeut cabol. Nempo teu berita dina TPI. Berita naon ate? Hek lesotkeun. Ibu sebejaan mana-mana. Anjing. Mun cenah adek dewek. Wah, tengah hargaan aing sebagai preman pasti hareupeun awewe. Dibereskeun ku aing. Wah. Tahan aing tahan. Wah, sia teu hargaan aing para sahareupeun aing teh nyaho aing boga. Oh, eta geus dihapus tatona. Tuh, Gil. Beungeut tanggal adek ka sia. Wah, ya. Da ieu mah bager rencangan neneng. Wah, semangat adek aing. Ini pos ya. Lamun teu yuk. Bereskeun sa ku aing. Naon mah? Teu adek dewek. Hah? Wah, ini pos ya. Ini sih. Buru, ini. Sia-sia anjing kok baguran aing. Tah eta. Naon ah? Ih. Dulur dek kan. Mau bisa. Ingat perjuangan orang yang baik mandurkan. Masa mau dipikir. Lain ku masa blut-blut teh ieu mah. Teka dunia akhirat moal dibikeun aya si Nanang mah. Pacet itu sia mah Gil. Aduh. Ari neneng kumaha? Diantarkeun. Oh. Balik. Jadinya Om, iya Pak. Ayo mana kenal dia? Bisa meureun. Kayak. Buk sama boleh bahaya anjing. Aing masa koyo bayang. Dulur sarik dibikeun moal ka aing. Pren ieu mah pren. Naonan gitu. Moal bisa wae kunaon. Kunaon sok alasanna jelaskeun ka aing jelaskeun naon alasanna. Sing sadar tuh Gil. Belum setik kurang patut. Nyata keluarga tuh gelis ya. Non maksud, saya nyawuk baik nih. Mah, dek geus ganteng kan? Lumayan sih, cuman cocok ini udah kan. Anu pieu? Cocok. Cocok sih, cuman setik deui. Terus anu pieu kumaha? Yuk, dek buka rencana. Ih, kemana sih? Jam sakieu can aya keneh. Dapur gue mual datang, mual banget cabol gitu. Daek kayak di wadulan. Nah si Ate, babaturan neneng mah pasti datang. Buktinya mana? Jam sakit kan datang. Terus jam babaturan. Babaturan nu mana ieu teh? Mau itu mau mah. Wow, udah lagi datang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhnya, babaturan datang, penuh persiapan. Boleh kami duduk? Sok. Ish, mana sih? Mana buret deh. Geus enggak? Saya ngogoreng sampai ayat teh kalau nanti silapat. Magicom aya. Wow, aku suka banget sama cowok yang udah persiapan. Babaturan ate ya, gelo pisan. Atunya neng ek izin heula ka bapak. Sesuatu gimana? Jangan saya teh. Bisa tiris menang kayak gitu. Ini perhatian. Ini jadi isi pokoknya jangan congkok. Tapi dengan tuh kan.
ini. Ada gelo sih. Tapi tidak nang, gua apa diizinan? Heula mah, ulah wakan diizinan. Urang periksa heula ieu anu di bawah naon. Cakep. Periksa heula supaya aman. Wah, naon ieu? Ieu naon ieu? Hah? Kae Bang, urang periksa deui. Hulu ruksak sih ya. Siapa bukan niat jahatnya kena kayaknya. No, 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 no. Okay,